Beh, laku ya menang gelar perhitungan mah. Kelar jadi preman nonton lantung kelabatan kotak ayam. Woi, keren dia. Kedol udah kenalan. Kayak budak mana ini ya? Budak dia. Kapan banget yang mau sabelan? Aing boning lahir ya mah. Berarti kanjut dia bareng ge. Boning ti lahirnya. Aing dia mah asir tawon ke kamari. Kumaha bae kan dia mah tahun diseureutkeun kena kanjut. Beuh antek nu tiktokan kiwari. Jubur nagala lede. Dekeun aing ge tiktokan tapi isin aing mau juburan. Oh, iya itu. Cih, nani banget kerung dia. Antur aing yuk. Kahayang aing modal di media mah paling ge. Lain antur aing mukuan kutang yuk. Ih, hayu-hayu kok aneh-aneh be dia mengajakan mukuan kutang gitu bae. Goratina jualan rumah sebaing ge tanu dijual aku yang kamari cangcut batur deh dasar mah antem kalah dibegal ku preman atuh sawan aing ada mata kamari aing ngawanikeun bae sebagai lelaki sejati mah. Iyo namun geus teu moga pamajikan mah nyapuan bikin ya kudu kesorangan mah. Aya beja mah aing kamu ya tuan jeung panawan. Ya sakieu mah aing kasepet. Sebenarnya mah aing sing di lembur geus teu timu cabak. Mun tambah ngan saukur cobak-cabak. Nah, jata teh lantung ya ku aing beak dicabakan. Ameh terbukti tanu ngaranna cobak-cabak. Abah puntennya. Oh, neng nu geulis. Karunya amat abah he anu nyapuankeun. Ih, atuh neng kumaha deui jeung nasib jadinya duda aki-aki mah. Kawin deui, Bah. Ih, kawin irit kana jeung saha jauh nu naikeun mikangna ge. Kawin kunaon tadi tuh jembe. Pas atung dari sabaraha lawakeun kana kolot, dasar cekeng cager ieu retangna. Aduh. Ih, si sing dilebur begal kanon kahulang heuleung di kanan ge. Betul malapar mending balik kan nyatu 7 piring 7 bakul lah. Etan, maju lo di depan baik cu, mending geragaskeun hayu. Gaskeun ka mah teh acu. Aduh turun kesar. Bener dia. Serius sing mah. Di hoyah. Nah, di mana prayu dia anu putang jauh amat. Di tuh dihareup. Ih, dia masuk palsu bae. Palsu nanti ya dia. Bae kutang sanya dia jauh-jauh teuing prah. Ih, dia maja hegeran. Entuh aing mah maja naik balik ke lapar hayang dahar. Dia maja. Hei, hayu geragas. Oh bensinan. Hei, kihan beng meje sarobet tag bensin pertalit. Aya mogok motor aing make cekis pertalit mah. Nah, iya ya kutang nama garing lah lumayan sakieu mah. Enduh, pokoknya mah enduh. Itu parawan. Sobat dia kana parawan mah. Main parawan sama giji. Gigi si sumbe marah. Woi, Neng, aran dia. Naon? Monan dia. Pade ieu nan hayo. Nanjak hutang. Hutang saya temen sarua kitu. Jika nama eta urut 3 gelan beurit. Utak bae dipake bae ku saking istimewana. Neng balik ka mana? Atuh ka imah lah. Nganterkeun bayu. Lumayan aya cokoran keneh aing ge. Neng, mending jeung aing bayu. Gagah aing make dia lamun anu ngaganggu ku aing hajar tarana medempat. Duh, Ngapa neng? Jeung aing bae, Neng. Ngapa neng? Aing bae, Neng. Ngapa neng? Jeung aing bae, Neng. Ngapa neng? Jeung aing bae, Neng. enduh, ih kanan haliwu meuje tah kutang bae. Kanan haliwu kena aing. Lah, antara dia mabur bae batur. Tinjakan hutang kurang. Gerak bae kutang sarua kieu jeung dia gitu bae kita hayang. So jual mahal amat tas eta, uang tok nyuman susu bae. Susu cing beak diciuman. Demi Allah, beuh. Jigana ieu hutang nawar-nawarna nama menarik, pasti ya aromana ge seungit. Masyaallah hapeuk bondol. Action. Goratina jualan. Heeh, rumah sabaeng eta kamari. Ada mah kopotin. Pangsan tuang nariang. Aduh, pohon. Bayi hutang seungit.
Ton aneh salah di. Action. Sebenarnya mah geus teu timu cabah aing ge di lembur. Poho. Pokoknya. Nah, iya kutang.